Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo murangkalih ibu kelas hiji, kumaha kabarna? Mugia urang sadaya sehat walafiat, teras tetap semangat diajar di bumi. Tepang deui dinten ieu sareng Bu Anif dina pelajaran Basa Sunda pangajaran opat ngeunaan kulawarga. Dinten ieu oge urang bade pidamel soal-soal anu aya di pangajaran opat sareng soal atau pancen anu aya dina semester hiji. Mangga kuhidep regepkeun, teras tong hilap siapkeun buku sareng paltotna. Hayu urang kawitan diajar dinten ieu. Mangga hidep buka kaca 60. Hayu urang pidamel sasarengan. Pangajen hiji. Nah, ieu aya di kaca 60 nya. Lengkepan kalimah dihandap ku kekecapan nu disadiakeun. Nah, di sini perintahnya melengkapi kalimat di bawah ini dengan menggunakan kata-kata yang sudah disediakan dalam kotak berwarna hijau ya. Ayo kita mulai. Poe Minggu Neni nganjang ka imah. Artina hari Minggu Neni berkunjung ke rumah. Titik-titik jeung titik-titik. Titik-titik dan titik-titik. Aki jeung Nini titik-titik pisan. Artinya kakek dan nenek titik-titik sekali. Dua nana titik-titik kaneni. Artinya dua-duanya titik-titik ke Neni. Titik-titik Neni balik. Artinya titik-titik Neni pulang. Nah, setelah ibu artikan, ayo kita mulai isi ya. Hayu urang mulai lengkepan kalimah dihandap ieu. Nu kahiji. Poe Minggu Neni nganjang ka imah. Nah, hari Minggu Neni berkunjung ke rumah Aki jeung Nini, yaitu kakek dan nenek. Aki jeung Nini, apa hayo jawabannya? Muhun, jawabanna nyaeta bunga. Kakek dan nenek senang sekali. Dua nana nyaah ka Neni. Artinya keduanya sayang ke Neni. Titik-titik Neni balik. Naonnya jawabanna? Muhun. Pas sore Neni balik. Ketika sore Neni pulang. Mangga kuhidep serat deui jawabanna dina kaca 60. Lamun tos rengse mangga urang lajengkeun deui. Salajengna nyaeta bagian B. Susun kecap-kecap dihandap jadi kalimah nu mareunah. Artinya susun kata-kata di bawah ini menjadi kalimat yang betul. Nomor hiji, Nini incu Neni. Mangga kuhidep disusun kalimahna. Kalimahna nu meureunah nyaeta Neni incu Nini. Artinya Neni cucu nenek. Nomor 2, Nini anak bapak. Nah, mangga kuhidep cobian disusun kecapna jadi kalimah anu meureunah. Nah, lamun tos disusun jadi bapak anak Nini. Artina bapak anak nenek. Nomor 3, sono Neni ka Nini.
Nah, sono itu artinya kangen ya. Silahkan anak-anak susun kalimatnya menjadi kalimat yang betul. Jika sudah, coba samakan dengan ibu ya. Nini sono kaneni. Artinya nenek kangen ke Neni. Atau boleh juga nih, Neni sono kanini. Kalau seperti itu artinya Neni kangen ke nenek. Nomor 4 nepikeun ka nomor 10. Mangga ku hidup cobian pidamel sorangan di buminya. Teras dikempalkeun ka ibu. Salajengna nyaeta buka kaca 60 hiji. Caritakeun kaayaan kulawarga hidup. Tulis ciri-cirina. Artinya ceritakan keadaan keluarga anak-anak di rumah. Kemudian tulis ciri-cirinya. Ibu beri contoh ya. Di dia aya kolom anggota kulawarga, teras aya kolom ciri-cirina. Nah, nu kahiji nyaeta mamang. Dalam bahasa Indonesia artinya paman. Ciri-cirinya yuk kita coba isi. Mangga ku hidup perhatoskeun mamang hidup di bumi. Teras tulis ciri-cirina. Nyaeta rambutna, warna kulitna, sareng dedeganana. Dedeganana yaitu postur tubuhnya seperti apa? Tinggi besar, tinggi kurus, atau gemuk. Silakan diisi ya. Ayeuna mamang, rambutna galing. Nah, galing artinya rambutnya keriting atau ikal ya. Warna kulitna nyaeta koneng umyang. Artinya kuning langsat. Dedeganana, postur tubuhnya mamang itu jangkung gede. Artinya tinggi besar. Mangga ku hidup lajengkeun perhatoskeun heula ciri-cirina bibi, aki, sareng nini di bumi. Tapi dia ngartosnya, hayu urang lajengkeun deui kaca 62 pangajen akhir semester hiji. Nah, judulna nyaeta kaberangan. Artinya adalah kesiangan. Ibu bade macakeun teras ngartikeun ku hidup regepkeun nya. Judulna kaberangan. Artina kesiangan. Lamun sare peuting teuing artinya kalau tidur terlalu malam hudang sok kaberangan. Artinya bangun suka kesiangan. Awak laleuleus horea mandi. Artinya badan lemas, malas mandi. Indit ka sakola rurusuhan. Artinya berangkat ke sekolah terburu-buru. Baju karusut. Artinya baju kusut atau tidak rapih ya. Buuk ge teu disisiran. Artinya rambut juga tidak disisir. Lantaran henteu sasaran karena tidak sarapan, beteung lapar kukurubukan. Artinya perut lapar keroncongan. Di kelas kalah nundutan. Artinya di kelas malah mengantuk. Teu bisa milu diajar. Artinya tidak bisa mengikuti
pelajaran. Nah, ini ceritanya tentang kesiangan dikarenakan tidur terlalu malam. Kemudian bangunnya juga kesiangan. Badannya lemas, malas mandi. Ketika berangkat ke sekolah terburu-buru. Bajunya kusut, rambutnya tidak disisir dan tidak sempat sarapan. Nah, ketika di sekolah perutnya itu keroncongan dan ketika di kelas mengantuk sehingga tidak bisa mengikuti pelajaran. Hayu ayeuna urang pidamel sasarengan pancen di gigir ieu. Lengkepan kalimah dihandap. Nomor hiji, lamun sare peuting teuing osok. Naon tadi jawabanna? Muhun osok kaberangan. Nomor 2, indit sakola osok. Artinya pergi sekolah suka. Muhun ruruh suhan atau terburu-buru. Nomor 3, buuk kusut lantaran. Lantaran naon tadi buukna kusut? Nyamuhun lantaran teu sisiran. Nomor 4, beteng lapar lantaran. Lantaran henteu sasarap, tidak sarapan. Nomor 5, di kelas kalah. Nah, di kelas malah apa tadi? Mohon kalah nundutan atau mengantuk. Nah, mangga ku hidup salin jawabannya dina buku kaca 62. Mangga ku hidup lajengkeun kaca 63 sareng 64. Mugia video ibu tiasa ngabantos hidup diajar di buminya. Hatur nuhun murang kali ibu tos ngaregepkeun videona. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tong hilap di like, subscribe sareng di komen di handapna.